Oh, udud kita ambil udud sebentar udud atuh saya buka udud tuh atuh. Den aing boga udut ti mana Kipli? Pipiluan kita tadi ti isuk anjing udud sabatang-batang acan giliran aing teh gablak udud meuni koret pisan saya teh boga duit sia. Meuli udud tuh sabatang mah. Boga teh mah aing meureun meuli ti tadi ge sama. Sia kamari geus cair teh duit bansos lain. Menang kamari. Kolot aing Kipli sama Hayang udud atuh kumaha tuh? Heh, aya solusi teh maneh? aya aing ya. Kumaha? Kemang Batak we. Emang boga duit. Sama pamajikanna opat di Arab Saudi cak aing genan. Sok dikiriman duit. Nah, atuh jangan boga pamajikan dari kiriman duit mah. Cobaan. Jeung mana atuh? Moga aing nungguan we di depan aing boga hutang ka si Batak mah. Juga maneh sorangan tadi itu. Kayak maneh mentang kayak aing nungguan di dieu. Geus. Dagoana lah nya. Jing. Aing kumaha aing njem duit ke Mang Batak na ge pan aing boga hutang. Tapi aing bebe jajang si Kipli we. Si Kipli mah babari pan bayarna. Mang Batak. Gimana sih ulin ka dia? Biasa. Mau jauh sih mah. Timbang ulin ka aing pasti aya pangabutuhna sih mah nya. Mau jauh aing apa? Sepeda kreatorna ka aing ogenan. Ya, keho lah Mang Batak yo. Aing mah katitahan ku si Bos Kipli. Kata orang geus gitu ngomong naon mah kitu. Pancek si Bos Kipli teh cenah nginjem duit disakalikeun ke mayana jeung nu isukan. Si goblok kamari tadi minjem ka aing anyar keneh teh. Tuh kan bae pan manehna mah erek ieu erek sair kapol. Bener kata aing teh. Bener mah nya aing ngabohong si Bos Kipli teh ngabohong. Mana betulna sabaraha kitu? 50.000 lah. Tapi bener bayarnya. Atuh dibayar ku si Kipli ke. Kan asa sering salu ka injeman duit itu ku si aja ku si Kipli ya. Sakilo ge hantu atuh 50.000. Ya hitung lah, tak aya 50.000 mah. Jeung meuli bubuk ieu ladang ngamen. Kadang mah rokok tajung kopi aing mah. Nuhnya ada urang moal lila. Nya, bejakeun ka si Kipli kade poho kitu jeung kamari hijikeun utangna. Oke si Kipli teh ka dieu nyebutna teh kitu urang rek tilak ka ditu nya. Jeung nya, nuhun Mang Batak jeung sehatnya. Aing mah ulin ka aing pasti we aya panginjeumna sia mah. Aing tuh milik mati mana we keun bagenan bubuk genan. Si Kipli nungguan di ditu sabodot teuing aing naik barang hakan Si anjing lila-lila teuing si kunyuk. Na minta duitna ka mana ka Arab gitu. Kita tadi aing geus nungguan geus hampir 4 jam di dieu. Tapi hayang meuli udud anjing lila-lila teuing. Poin samperkeun we kitu ka ditu na. Kita bola sakedeung ah. Woi, Ai si jiwa ngayakan dia. kan tadi kita ku ente manehna. Pinjem duit ka aing ngomongnya kita ku ente cenah. Aing pasti anak setan. Gimana itu beli aing jadi liar gitu. Kita ku ente cenah nginjem duit. Mana-mana bayar aja. Aing mah teh titah nginjem duit teh sorangan. Geus si katiku deui wae aing geus si goblok. Ngomong nama kita ku ente tadi teh nginjem duit cenah ka aing maksa. Aing mah minta sote titah si Jiwong nginjem duit ka Mang Batak, lain titah nginjemkeun urang duit ka Mang Batak. Aing tayang apa? Ente bayar ka aing doang. Anjing anak setan, monyet dibokenan goblok. Itu aing jadi kata bae. Anjay.